أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Di lembur urang nongkrong, dulur ngararaji ayo, urang mumpung hirup kene, mumpung dibere umur, urang ngararaji. Ya kaum-kaum nanti Allah siapa ngaji jeung tongkrong lang dapat tak tongkrong. Cara jeung kitu ngantu ngomong doang, urang lembur teh ngomongna karari itu teh ngajebian. Ngajebian, saya teh pas kitu teh ulah kukumaha. Tenang di Banjar, pondok 2 tingkat, 1 tingkat, 2 tingkat, isuk-isuk teh pondok karaoke bae kitu teh. Urut peuting teh kopi panaya kene di dinya atawa urut kopi peuting teh. Ieu teh kucai panas, urut ndek dipikeun ka jendela pas kiai liwat ka dinya. Kenapa kiai ka dieu? Eta kiai sudah tangga sudah henteu kukurung ka dieu gitu teh. Masya Allah. Nyawa-nyawa teh itu nu liwat kena kopi kunyanya. Usia saya itu sih kenapa? Itu orang kiai. Atuh lamun urang bojong jadi kiai no goblok aing kiai ye. Goblok disimbraku kopi aing goblok sia diancam sia ku aing. Murid pantungtuna mah teu beres. Orang kos gitu ayah mah teh tanggal kalapa nu ieu kabeh beusi ku santri diaralaan halal tanya teu kudu bebe. Jadi bahkan loba empangna pan lauk mah gede. Geus aya santri nu ngaralauk halal kene we. Atuh teh bebe kabeh pisan. Tunggal poe ngalaan lauk guru. Nanti dijualan doang ka lauk. Ada gua ku soleh. Ieu mah kakarang ngalagori bae. Goblok sia. Kadieu sia deuk amil pada kesalahan gori. Pamalingan sia balik sia. Balik kabeh santri. Santri ngan 15 balik kabeh. Antak ieu jadi kiai teh nu hesena teh lain maca kitab. Lain maca kitab mah gampang. Hesena teh ketika masyarakat ngomongkeun ka urang. Kiai kos kitu dituturkeun. Ulah, ieu ondo tah mah. Tah eta teh narimana urang. Alhamdulillah, meureun manan kitu ge eta teh nang gerak Allah aing teh teu bagus geus naik derajat urang. Naik. Udah aja awas yang ngomong deh itu celuk siapa. Ilmu etanan SMA. Ilmu maca kitab maca kabeh gebara bisa. Tah ketika di lembur teh aya nu ngahina. Teng kumaha sikap urang. Kamana ieu loyogna batin urang. Masya Allah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah moal tangkap teh dicoba ku Gusti Allah. SD bae ge dicoba dek naik kelas atuh komo ieu ti solihin ti walieun. Coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun batin da sadar narima naon keputusan ti Gusti Allah. Urang aing ngadoa mah bisa bae narima teh badal qada. Kitu narima badal qada ngeunaheun jasa doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima sabada diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula eta ngadoa mah ngeunaheun jasa teh tapi ketika praktekna coba tah ketika dikodokeun ku Gusti Allah gering dikodokeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun dikodokeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan kumaha sikap urang eta nu hese na deuk naik pangkat teh kos kitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala A'udzu billahi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها
فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون Allahu a'lamu bimarad qalu ngucap ya Bani Israil ya Musa innalan nadkhula Isatuna ingsun sadaya ikora pisan disan manjing ingsun sadaya ing Korea abadan ing dalam salawat semadamu ing dalam salajina malang ngatawa mayang iya jabarin kauman jabarin Madamu ing dalam salagin langgeng ya kauman jabarin dia ikut tetap ing dalam gaya pada bantama kalau maku sirah Musa anta tegas sirah Rabbuka landur sirah atau pangeran sirah Pagatilah maka perang sirah karo perangan sirah karo uming kauman jabarin inna ing zatuna ing zum sadayauna Inna unaing gatan sunar unaing dalam kena pangkalan isum sadaya iku pangidun agang dodok kabeanin kita lihat saking perang Wala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi Fafruqa bainana wa bainal qawmil fasiqin Allah alam bin marade kala Musa mujazab bagangim Nabi Musa inaidin dalam hari kala iki qalu ya Musa ya ucapi lapad Rabbi pangeran izun ini zatuna izun la amliku iku orang amilik izun ila nafsi angin awak izun wa ila akilan angin dolor izun wala amliku gairahu malan orang nang amilik izun lian ikarone nafsi lan agi Farahum ba'aji Farahum ala tu'atim maka saya kanjeng Nabi Musa ing Bani Israel ala tu'atim ngata zata'am Fafruqa maka misa sirah Musa famsir maka misa sirah Musa bainana ing dalam antara nyusun sadaya wa bainal qawmil fasiki dalam antara kaum kang basa kabeh قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين الله أعلم بمرض بينها مكزتون يا المقدسة محرمة نيكو كان نرم عليهم يتزبني الصيام Edukul wajaking enta mangjing ya Bani Israila ingatul muqaddasar ma'ina sanatan ing 40 tahun yatihun ala bingung ya Bani Israil kabeh sayaruna tegese bingung ya Bani Israil kabeh pilih dalam bumi wa yati satu parasi wa parasi ala nudaya dudai kusanga pirang-pirang pos golau Ibn Abbas ngucapu ing gaul sabai Ibn Abbas Alada sama keaja prihatin sirata dan tegas saja prihatin sirah ala qawmil fasiqina ingat kaum kang basa kabeh ruya dan riwayat kenapa satu ne Bani Israil kanu iku ana ya Bani Israil kabeh asiruna iku pada lumaku ya Bani Israil kabeh alaila ya dina lekang ketika bapak ila asqau magadat gala subuh-subuh ya Bani Israil kabeh idahum kaget utawi ya Bani Israil bil maudil ladzi tadaw ing dalam bang dan ya Bani Israil kabeh minu saking lazi wa yasiruna lan pada rumah ya Bani Israil kabeh ngawan dalam awan kadzali kale kaya mengkono gitu jadinya dan qaradu malam narima duduk menteng ya Bani Israil belum sakabeh Bani Israil laman lam yabubil musyrik Angin wong kang ora tumakayaman al-isrina ing 20 tawa dan koronu ke malaman nari menteng dan nari memaot iya Bani Israil kabeh kulum kabeh Bani Israil ing wong kang ora tumakayaman ing 20 kabeh kila dan ucapaken apa dua kanu sita miati albe dan ya Bani Israil iku 600.000 wa mata Harun Musa fitilan maut tapakang Nabi Harun dan kang Nabi Musa ing dalam
kampung ti jurang ti wagana lan anak yati rahmatan iku dari rahmat dari muzalan harun wa azaban lan iku dari siksa li ulaika kada samudaya mangkono bani Israil wassalamu zalan jaluk tabakang jeung Nabi Musa robawing pangeran Musa kamoting dalam nalika ngarapakan maut Musa yudawingan samarakakeun ya Rabb ing Musa minal laudil muqaddas saking tanah muqaddasah Romiyatan diajarin kalawan zawaing zabalangan kalawan batu badnau magamarkakeun ya Rabb ing Musa kama fil hadis barang kang tetepin dalam hadis wa nubiya yusalan dan angkat dari Nabi sapakang Nabi Yusuf bin Nun pada larba'in dalam zawsa dapatang puluh wa marabi kita li jabari lan marantaya wa umira dan barantaya Yusuf kalawan berangan kaum jabarin bazaro magalumaku ya Yusa biman bakia maum kalawan wong kang mansiaman sumertane Bani Israil sumertane Bani Israil wakat dalam lan berangan ya Yusa mingkom jabarin wa kana lan anaya yaum al-jumati kudina juma wa wukifat lahu syamsulan dan kan degakeun lahu kada Yusa pasarangenge Satan ing sajam hatta faragoma rampung ya Yusuf in kitalim saking merangan nane ing kaum jebari wa Ahmadulan ngariwatan saking Muhammad musnadin dalam hadis musnad Ahmad hadis inna syamsa lam tubas ing hadis inna syamsa satuna sarangange iku orang dan sangker ya syamsu ala basarin ing atas manusia ila liusa ing kadue kang Nabi Musa ya sara dalam pirang-pirang wong yang lumaku ya Yusa ila Baitul Muqaddas maring Baitul Muqaddas nuluykeun caritaan kamari mengenai instruksi Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Musa alaihi instruksikan supaya asup ka hiji negeri di mana negeri eta teh tinu ku sisa-sisa kaumat jelemana galalede jararangkung gararaga pohara luhuranana yangkung natiru ratus hasta pohara dengkeun Kangjeng Nabi Musa jeung sahabat-sahabat na yane kaum Bani Israil na diinstruksikeun tindak asup ka negeri eta di mana eta negeri teh yakni kitu Palestina terus datang ke Syam Syria dicek ku kaumna 12 kabilah kaum Kangjeng Nabi Musa ngecek ternyata anu 10 memundur lantaran lawan anu luar biasa geledek jeung jarangkung bejakeun ka kaum-kaumna teu sanggup kami kudu berangkat asup ka negeri eta lantaran urang kadinya mikeun nyaho tapi nu dipimpin ku Yusa bin Nun kikali nah ieu mah nyana mah teu ngabejaan ka kaumna ngan sakadar bebeja ka Kangjeng Nabi Musa alaihi bejanya naga Kangjeng Nabi Musa kaum tegalon deui mah Kangjeng kumaha ulah leuleuh gedena Kangjeng Nabi Musa pokona mah urang berangkat lawan sebab instruksi Allah moal pati-pati urang diinstruksikeun ku Gusti Allah lamun memang ieu urang bakal cilaka moal kajen ku kajen teh jarang gede pasti ieu tanagana mah lembek cik bisa Kangjeng Nabi Musa moal pati-pati orang diinstruksikan asup kadinya kita ngalawan jelema-jelema nu aya di dinya kecuali eta jelema teh moal henteu cak Gusti Allah eta teh sangkilang jangkung sangkilang gede nganaonan pasti eleh kurang bener oge cek yang cek Isa nyana mah teu ngabejaan ka kaumna tanya ku kaumna Yusa kumaha eta sanggeus dicek di ditu di Palestina jelema-jelemana kumaha menang kurang kajian kumaha kami ngadek nurut kumaha cek pimpinan bae nu 10 golongan mah mayoritasna nu lobokna luar biasa ngomongna ka masyarakatna ka kaumna ye urang datang ka ditu teh ngan ngadon disintrekan doang ge pae
Bayangkeun usia kumarane kabeh aing bae cicing di hadapan celina eta tiis. Jadi celina bae eta bisa pakai nyuan. Luar biasa paneta. Celi kita pakai nyuan usia bae kita tuh gede jasa ulah dari saking gede celina bae. Aju aing cicing bajar tangkal kayu, horenganan eta amparan sakitu empukna horenganan kanyut. Bayangkeun coba usia. Ya Allah, ya Rabbi mun teh nyaho mah mun nyaho mah mun teh aya nu garok haji nyeklek maka dia atuh aing terus geuna ngan nyeklek ka juru kagulu. Jadi kiamat boy. Tetap anu bohong eta mah. Ku gede-gede eta begitu masyaallah. Luar biasa tah eta kaum teh harita atuh mengilu. Oh, cenah lain lawanan urang sama makana lain lawanan damatu begitu sin surah eta teh Allah mah ndeukeun kamonesan teh model kos kitu jelema biasa kita ngalawan jelema jangkung gede tapi ieu perintah Allah urang nu laletik kita salat sapoe sapenting 5 waktu ai baheula nu galadegan sawaktu doang baheula mah pan jelema teh 2 kali lipat urang ye jalan tengah teh 2 kali lipat kurang, lamun kurang 1,5 meter, nu baraheula mah 3 meter, tapi sholat mah ngan sakali doang. Aya nu magrib doang, aya nu isya doang, aya nu subuh hungkul. Urang mah laletik tapi 5 waktu pan puara. Mantap aja loba nu qoib ge ieu. Kararuateun sholat tapi kan dirasakeun ku urang makin sholat makin ngeunah. Malah tambah jeung rawatibna qobliyah jeung badiahna. Malah mah hayang kene salat tambah salat duha, malah hayang kene tahajud. Mantap kalau Bandung Utara mah hari deung dipantau-pantaukeun. Eta Quran kuliah akhirana ya salat kita. Masyaallah. Eta kok gitu. Gusti Allah teh nyieun kitu kamonesan seperti eta. Nah, ieu umat Kanjeng Nabi Musa nu 10 ngomongna kararieu. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada. Wahai Musa, sekaum dan 10 golongan. Inna lan nadkhulaha kami kabehan moal asup ka eta Abdul Muqaddasa abadan datang ka irah ge moal bae kami. Madamu fiha salila jelema-jelema nu jarang kung gede teh aya di kota eta dina eta kami moal dae ka ditu datang ka ieu ge moal bae. Kuari mah ulah teh Musa ari mana geus baksakeun mah ka ditu cakaonna ieu. Fashal anta wa rabbuka maneh bae berangkat ka ditu duaan jeung pangeran sangat habek. Eta ngomong teh kira-kira mah. Eta ngomong nyungkun ku harjasa. Musa ai maksa-maksa teh mah Sadap anta warab buka, pakotila kita ahuna qaidun. Maneh bae Musa berangkat ka ditu jeung nu nita ka maneh pangeran. Los perang duaan ka ditu indah ahuna qaidun kami ngadeg di dieu bae moal perang. Ieu Kanjeng Nabi Musa masyaallah, si kaum ku puara-puara. Kanjeng Nabi Musa didinya langsung prihatin, natena kurang kumaha memehna geus dibere nikmat nu sakitu luar biasa. Dibere nikmat kamonesan ti Gusti Allah anu luar biasa. Jajaba kuari teh dibere awak anu sakitu poharana, dararagahna, jangkungna, gedena, sedang ayo diinstruksikan kita perang moal semata-mata dititah ku Gusti Allah lamun moal menangin tapi geninganan geus kapiheulaan ku perjerih geus kapiheulaan ku borongan sieun tapi dinya Kanjeng Nabi Musa prihatin komo meureun mun teu dibere nikmat ieu mah meureun bung jasa ngahareupan perintah Allah teh urang kuari kita ngazakat teh kapan dibere nikmat ku Gusti Allah lancar usaha tumantak naon teh Allah paing pancia geus dibere nikmat dimimitina ge dibere lancar usaha sia takwari mah geus aya sani soban kaluarkeun eta make tudaikeun keneh bae komo meureun mun teu dibere cacakan dibere nikmat mun keneh bae tapi kitu teh kuari dibere nikmat maneh teh ieu teh munggah haji mah ngan saukur 30 juta 35 juta 40 juta hayang plus mah mungkin 70 juta
saya maneh pan diberi nikmat sabaraha tahun paling sakali siap munggah haji tapi teu daek keneh bae buang kawara itu eta teh insya Yahudian wa insya Yahudian atau Nasranian parayamut jelema diberi nikmat tapi teu daek ka Mekah keneh bae padahal geus kisop awas pae namun terjadi Yahudi jadi Nasrani eta pan ancaman ti Gusti Allah diberi nikmat heuh ku Gusti Allah ya Allah wari urang diberi nikmat geus teu kahitung nikmat wa ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha diberi sehat diberi boga mobil diberi boga motor pamajikan geus sehat malah marencana dek nyandung di jeung urang Lampung mun teu kanyawan kuno kolot mah eta teh apa nikmat eta mantak naon gunakeun urang pake ibadah ngaji keur teu ngabesan mah heula ngaji yo gitu pakai ibadah sholat di lembur urang ja urang atukeun ku Gusti dibere rada alhamdulillah jelema fakir miskin anu rada kesulitan bantuan nikmat ti Gusti Allah gunakeun ku urang Masya Allah, eta Allah teh neuleukeun ka urang gerak urang teh pan didelekeun ku Gusti Allah lain didelekeun jak memang gerak urang ngagena ngagerakeun Gusti Allah. Diberi nikmat teh kaum Kanjeng Nabi Musa itu ngomong apa gitu Musa? Kita ngomong urang mah. Kami mah moal ka mana? Moal nurut ka maneh. Kajen teh dipitahan ka mah teh hayang, hayang teh mati sia bae ka jeung pangeran. Loh, kali perang duaan, kami mah ina hanguna kok ieu teh di wae. Oh, kata ieu bisa. Eta ngomong lamun dicikupakeun kos kitu tah. Ngomong gitu. Ya Allah, ya Allah. Baca Kanjeng Nabi Musa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ngadua Kanjeng Nabi Musa qala Kanjeng Nabi Musa rabbi pangeran Nabi inni la amliku illa nafsi. Abdi masanya Nabi tengah milik naon kecuali awak Abdi wa illa akhi jeung keluar kecuali dulur Abdi Nabi Harun wala amliku bairahum tengah milik kasalian Abdi jeung Nabi Harun Abdi mangan saukur Abdi bae jeung dulur Abdi jagening kaum Abdi mah cedaekeun ngadukung kana perjuangan nu diperintahkeun ku Gusti didinya ngotot jeung Nabi Musa fa ajbarahum ala ta'at maksa ka kaum nak yakni ka Bani Israil supaya taat dulur ieu mah lain sambarangan parentah Allah ieu wal kumaha ieu urang perang ka ditu ulah deuleu gede jeung jangkuna ulah deuleu jauhna pokona ieu mah instruksi ku pangeran kaya aya hikmana ieu urang ka ditu tetep bae embong cak kaumna inna huna fa'idun kami mah deuk dijari bae oh maneh Musa ka ditu jeung dulur mah perang duana apa ka ditu kaya aya kabarna ka dieu nah, kita ngaletehkeun jasa kita kaum kok itu udah ngaletehkeun jasa. Masya Allah. Kok di lembur urang nongkrong, dulur ngararaji ayo. Urang mumpung hirup kene, mumpung dibere umur, urang ngararaji. Ya kaum-kaum nanti Allah sia bae ngaji jeung tongkrong lenggeun apa tak tongkrong. Cara jeung kitu ngan teu ngomong doang. Urang lembur teh ngomongna karari itu teh ngajebian. Ngajebian, saya teh pas kitu teh ulah kukumaha. Tenang ngadoa Kanjeng Nabi Musa sakumaha tadi maka ka kaum kang Bani Israil supaya nuturkeun supaya taat kana perintah Allah tetep kaumna babagi maneh-maneh kami maneh-maneh kami cek kaumna Musa kami lain teu nurut kapan kamari mah kami ge nurut ngan ai kieu-kieu teuing mah kita merangan jelema nu jangkung gede ke heula atuh Musa tos anjeun bae ka ditu Kanjeng Nabi Musa ngadaet ngadoa ka Gusti Allah safruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti jageus dipaksa ku abdi geus diajakan maksimal ku abdi ku cara kumaha bae geus didongkrak ku abdi ku dalil-dalil ku cara-cara abdi tetep bae teu daekeun abdi mah mah menta kieu bae Gusti la safruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti misahkeun bae Gusti pisahkeun bainana antara kaula wa bainal qaumil fasiqin antara kaum-kaum nu fasik coba aya nyaota nu parasek teh kumaha ieu
Kanjeng Nabi Musa ngadoakeun kepan diancam ku Gusti Allah. Pan maneh mah tugasna ngajak, tapi pan ieu aju ngadoakeun kituan Musa. Ngan diijabah mah diijabah, geus teu kuat-kuat teuing mah ngan eta atuh make jeung hayang fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Das ayeuna mah pisahkeun bae Gusti, abdi jeung kaum abdi pasikeun geus ka ditu pan Kanjeng Nabi urang mah teu pernah ngomong ke situ. Teu pernah ngadoa kitu Kanjeng Nabi urang mah diciduhan Kanjeng Nabi urang mah geus kaluar ti dinya kakarak diusah. Unggal sholat subuh diciduhan. Tenang we Kanjeng Nabi teh diusah. Unggal sholat diciduhan. Hiji waktu nu nyiduhan Kanjeng Nabi pancelan teu ka mana ieu nu nyiduhan teh. Keke muriang apa naon teh cenah teh. Ieu nu nyiduhan eueuh manta sholat subuh teh. Tuh, haji bae panjenengan teh neangan Kanjeng Nabi Muhammad teh neangan. Neangan nu nyiduhan teh ka mana barang terang gering muriang bener. Kula biasa diciduhan istiqomah ka Kanjeng Nabi teh ieu. Aju eueuh ka mana ieu kula teh muriang ampura Muhammad. Wah ieu mah teu bisa nyiduhan teh cenah teh. Kula teh nina ngaguna ka Kanjeng Nabi teh. Muhammad diciduhan teh maneh mah maneh teu nanaon geus lah walau kualima. Kulantaran diciduhan maneh teu ngalawan kula dek asup Islam kualima asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dek kumaha deh. Kanjeng Nabi teu perlu lamun urang keur liwat aya nu nyiduhan. Goblok beureum sia. Aing teh nyaho urang bojong. Tolong beureum sia. Aing turunan aing di bojong robak kene goblok. Geus kakawat bae. Encan gelut cadaon hutu geus ublak kakawat. Tak begitu urang. Telele urang mah. Urang mah pugu. Eta teh asa bener banget teu nyahoeun pan nyiduhan. Kok mumun nyahoeun di Banjar, pondok 2 tingkat, satingkat, 2 tingkat, isuk-isuk teh pondok kararopi bae kitu tah. Huruf penting teh kopi pan aya keneh di dinya atawa aya huruf penting teh. Ieu teh teh panas huruf kan dek dipicen ka jandela pas kiai liwat ka dinya. Kenapa kiai ka dieu? Eta kiai sudah tangga sudah henteu kukurung teh ka dieu gitu tah. Masya Allah. Nyawa teh itu nu liwat kena kopi kusaha? Usia saya sih kenapa? Itu orang kiai. Atuh lamun urang bojong jadi kiai na goblok aing kiai ye. Goblok disimbraku kopi aing goblok sia diancam sia ku aing. Murid pantungtuna mah teu beres. Cara aya hiji pondok posok pesantren, santri aya meureun 20 mah. Di santrina teh sok ngalaan nangkang ora. Nangkang ora dicayur kan ku santri gitu. Oh ya, kami ada kaya pada salah anak kain. Hah? Dekat anak kain bersih jadi pemalingan kau yang ada. Bubar siapa beres? Awas, siap. Ngalah anak kain tol mereh tenon te. Bubar santri bubar santrian. Masya Allah. Ayah Banjar mah paneta lain kok gitu tangkal kalapa akunya geus dihalalkeun besi aya santri orang mana bae jeung saha bae. Aju ngalak ka kalapa ayah teu bebe jadi halal. Eta pohara jadi kiai. Mentak atuh geus dihalalkeun kitu di santri teh daek atuh. Ngan teu dituar doang tangkalna. Masyaallah. Saya teh kiai tuturkeun mah kos kitu. Mentak kula inget bae antuk pesantren di Garut teh deuk pesantren ka mana ulah. Kalau ngaruh tadi teh bae ka Banjar teh. Ih, hayang ka anu, hayang ka ulang geus kadinya bae, teu nyaho sasakalan, teu nyaho sejarahna kadinya bae. Antarna kadinya, datang kadinya pan karolot kiaina. Karolot ngaji baga Isa teh diajengan kakak almarhum Batul Muin jilid 2. Bismillahirrahmanirrahim. Santri mayak kan bergula mah anyar gitu kan ini berjamaah bernya. Ayat nusa urang teh, nusa urang. Atuh geus kitu ngaranna ge santri harare SKB ieu. Adi mangsi di ka dieu tah. Dikaleungeun-leungeunkeun. Soelah. Teu pula, nanaon teh pula. Mangsi dikaleungeun-leungeunkeun. Bener bae, geus bantah saparapat jam udang. Kieu teh udang. Udang pannya lah kadari. Kenapa nggak capek? Tuh hari dah
Kita arah rondo aja ketemu. Oh, maksudnya berarti nek nyalakeun saja bae. Nek nyalakeun saja mun hidung jak punya anak ini. Begitu mah urang jajan punya mah. Saya takut gitu teh kiai na kolot bebeja menang 2 bulan ke bah pindah beja kiai na geus kolot tilok nyurah ya. Aduh jadinya bae. Jadinya ulah pindah ulah. Aya yang boga surah ulah jadinya bae. Kata kalau tuh geus jauh daripada boga surah macam-macam tapi turunan kiai naonan ieu mah turunan wali tadi itu tak masya Allah. Ayah Banjar ke putra Mama Ilyas teh anu pernah kieu kerjamiahan teng oh ruh Mama Sobari naik ka luhur maot Mama Sobari kita kadeuleun roh kadeuleun punya nama pak urang mah atuh boro-boro roh orai gitu kan roh kadeuleun roh naik ka langit maot Mama Sobari ya Allah ya Rabbi roh kadeuleun eta Mama Sobari teh murid Mama Khalil Mama Khalil Bangkalan jadi deket jasa nasab ilmuna ka para wali paingan titeh didinya bae orang kos gitu ayah mata tanggal kalapa ieu kabeh beusi ku santri diaralan halal ternyata teu kudu bebe jadi bahkan loba empangna panya lauk mas geude geus aya santri nu ngaralauk halal keneh we atuh santri be kabeh pisan tunggal poe ngalahan lauk buru nanti dijualan doang ka lauk ada gua ku soleh ieu mah kakarang ngalagori bae goblok sia kadieu sia aja amil pada kesalahan gori pamalingan sia balik sia atuh balik kabeh santri ngan 15 balik kabeh jadi leuleuna para adak Imam Abi Yazidil Bustami ditanya ku muridna mama abdi marek naros bae saumur hirup ieu nu paling bungah naon 2 teknya saumur hirup paling bungah 2 naon kahiji cenah kula eta keur di masjid datang aya nu nampiling jopret ngeunah tak nu nanya sia nampiling eta nikmat jasa kerjana teh ya sama masyaallah kedua nomor kedua kula keur cicing di sisi aya nu ngiduhan kata dia kabel asana nikmat 2 seumur hirup nu nikmat teh eta sebab didinya lah kula diangkat jadi wali naik derajat teh ketika ditampilin ceger oh iya gerak Allah langsung naik derajat begitu kula sakali deui keur geus manteng ibadah ka Gusti aya nuju duan cuplok bae kula sadar ieu teh gerak Allah langsung bae naik jadi kutub blek eta lah kanikmatan kula urang mah teu nyaho maknana sih di ciduan teh atuh nu nyaho nu kadeuleuna atuh silak besi si bande ke si kieu emang aing kebal tengah lagu jelema. Kita teh jawabanna, lamun nyaho nama urang keur dimuriangkeun teh keur diangkat derajat tinggal narimana sadar apa teu sadar. Ditampilin teh gerak Allah teh. Urang teh tinggal narimana bae kumaha mun narimana sadar sadar ieu teh moal semata-mata ditampilin lamun teu digerakkeun ku Allah naik derajat urang. Lamun urang ajo nyilet awal meureun sia turun derajat urang. Mun urang geus diangkat jadi wali turun, mun teu jadi wali mah merosot pamatung. Wah. Anda ya jadi kiai teh nu hesena teh lain maca kitab. Lain maca kitab mah gampang. Hesena teh ketika masyarakat ngomongkeun ka urang. Kiai kos kitu dituturkeun. Ulah, kiai ondo tah mah. Tah eta teh narimana urang? Alhamdulillah, meureun manan kitu ge eta teh gerak Allah aing teh teu bagus naik derajat urang. Naik. Ya haji awas yang ngomong deh celuk gitu. Ilmu etanan nu SMA. Ilmu maca kitab maca kabeh bararisa. Tah ketika di lembur teh aya nu ngahina. Kumaha sikap urang. Kamana iloyogna batin urang. Masya Allah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah wal tangkap teh dicoba ku Gusti Allah. SD bae dicoba dek naik kelas atau komo ieu ti solihinin ti walieun. Coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun batin da sadar dan narima naon keputusan ti Gusti Allah.
Urang ai ngadoa mah bisa bae nerima teh gitu dan gitu ngaranna badal qada kitu narima badal qada ngeunaheun jasa doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima sabada diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula eta ngadoa mah ngeunaheun jasa teh tapi ketika praktekna coba tah ketika dikodokeun ku Gusti Allah gering dikodokeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun dikodokeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan kumaha sikap urang eta nu hese na deuk naik pangkat teh kos kitu Kanjeng Nabi Musa ngadoa sabroh bainana wa bainal qawmi fasiqin bestes warapan Kanjeng Nabi Musa mah mantap doa lagi kok kieu sudah Kanjeng Nabi Musa mah terkenal jasa jadi lantaran boga lawan Firaun jadinya nama luar biasa ye nya Kanjeng Nabi nya Rasulnya jadi jawara ieu na geus teu kecekal kuduana gede tetap lawan Firaun tah untuk ngomong lagi capekan Kanjeng Nabi Musa mah jelema tangkat gagah sebab disesuaikan jeung lawan Kanjeng Nabi urang mah leuleuy nyaahan deudeuhan asian boro-boro kanu bager kanu teu bager ge boro-boro kanu nurut kanu teu nurut ge masih keneh didoakeun keneh bae masyaallah alhamdulillah urang boga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu di mana engke hudang teh lain mikiran sorangan umat kula mana hudang di kuburan teh nya mah henteu mikiran sorangan nabi-nabi nu sajen mah kumaha aing nya mah hudang lain ummati mana umat kula nu pangeulana ditanyakeun ku nyana ayeuna Jibril cekeun mana Jibril malaikat Jibril aya datang ka dinya aya naon Kanjeng Nabi Abu Bakar mana Sayyidina Abu Bakar Umar mana Utsman mana Ali mana tah ditanyakeun maksudna deuk ieu umat geura tulungan hayu geura kamu ada mikiran umat pan poharaja maka rugi lamun kuari teu loba maca shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rugi jasa lantaran teu kadeureuh sinarna lamun urang sering maca shalawat mah kadeuleuh tuh urang cikupat teu sering maca shalawat kan budak tuh bagus di maca salawatnya ya. Kurang yang naik pangkat. Aduh Kanjeng Nabi ya Allah. Mata ki ngadoa anak para Kanjeng Nabi Musa lantaran jawara. Aduh boga lawan Firaun menang jeung Firaun teh ieu kaumna kuari buat kawara teu nurut kana instruksi ti Gusti Allah nu disampaikeun ku Kanjeng Nabi Musa alaihi salam tah geus bangkawara aja teh kan ngomong oh alatah des dia bae babai cakaomna tu ayeuna mah lah cakaomna ye idap anta anjeun bae Musa warog buka jeung pangeran anjeun kan itu pakotilah haula inna haula main berak maneh duaan kami mah cicing bae di dieu tak eta ngomong lain lalagaan nyungkuna nu pohara jasa ngejebia nu pohara jasa sia kan itu hendak Kanjeng Nabi Musa setelah maksa supaya taat ngadoa fasab bainana wa bainal qaumil fasiqin bebe isakeun antara abdi jeung kaum buang kawarang para datang isakeun aya coba tungtungna beakan amat Musa Gusti Allah tengah doa aiga teh nurut Musa beakan amat tapi Allah diijabah qala fa inna muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fa innaha Gusti Allah qala ta'ala lahu ngajawaban dua Kanjeng Nabi Musa fa innaha sa'nyana Abdul Muqaddasah yakni Palestina Syria terus ka ditu muharramatun alaihim diharamkeun ka Bani Israil nu buang kawara ka pasikin kudu arara asupnya kadinya moal bisa asup antepkeun bae 40 sanatan 40 tahun nya moal bisa asup kadinya antepkeun Musa 40 tahun yatihuna ya ta'ayyar bakal dibere bingung bae tadi tu moal bisa balik ke moal bisa muntah urang mah yatihuna teh kasarung cek bahasa wetan mah di urang mah kasarung teh artina kata limbang kadinya deui tayo kos potongan bapak kata limbang kadinya deui kana kolot kata limbang ngaranna eta
Ulah kata limbang eta. Kasarung cek bahasa priangan mah kasarung kata limbang bingung kadinya deui liwat kadinya deui eta bakalna kos kitu. Daleukeun Musa. Lantaran manis geus ngaraw faqru bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ku kaula eta kaum buang kawara teh bakal dibere ka sarung kata limbang balik kok bisa kali kumaha bisa 40 tahun. Oh, kata limbang 40 tahun. Ya Abu Nawas, pas perapatan kata limbang. Kumaha Abu Nawas, tenang, aya kena cara. Kumaha carana panamper lain. Kumaha tuh carana make hitung-hitungan lain. Kumaha porosor jeung jalan Asia. Kolersian nu gede mana? Abu Nawas mah aya deui bae. Tah, nu gede mun kakaler berarti urang kakaler. Nu bener ya bener aing mah. Porosor jeung nah ieu gedean kakaler yuk. Cak nyana teh ieu hitung-hitungan di mana ya kok lain Abu Nawas atau kan gitu. Menda kurangnya gitu, lamun teh kata rung atau kata limang cekel peler mana yang nu rada gede. Ai pas kebenaran urang nyekel nu babaturan buru ieu nu gede mah. Ya Allah, aya we Abu Nawas. Iya. فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في bakal bingungnya nah bakal kasarungnya nah dirinya katalimeng bolak-balik dirinya baik eta teh kira-kira katalimeng teh adalah 40 sana 40 tahun bener baik eta sekusi Allah fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin Musa ala ta'sa ulah putus asa anjeun, ulah prihatin anjeun terhadap kaum-kaum anu berata. Ulah dipikiran. Manes ibadah ka Allah ajak umat anu nurut. Jelema-jelema anu teu nurut ka anjeun lu pake salah tah. Ulah dipikiran asa teh. Konsep ieu. Urang gitu ajakan masyarakat sekali dua kali. Hayu sileuleuh ajakan. Geus bener-bener buang kawaran. Kita ulah main bae. Kita ulah adu kotok bae. Malah mah kiai nage dititang adu kosok deui. Ayo kiai ka dieu, nyaho ieu, paleh heula ieu kolong. Naon paleh? Paleh mah di kiai di seket-seket heula. Ayo paleh heula. Kiai na dititang, pane teh pangkawar aja. Kiai teh dititang adu kosok, ditungtung untuk awas digolok ieu. Tadi hiji tempat mah pan kos kitu tah, tinggal kiai bae atuh. Kebal-kebal haju kiai negara sepan. Kiai keur cerita dakwah. Nah, iya konsep salat asa alal qaumil fasik. Ulah bingung ku sebab kaum fasik. Ulah putus asa ku sebab kaum anu fasik. Mane bae. Yuk menuju ke Gusti Allah. Nuturkeun ada nuturkeun. Urang kos ngabangun masjid. Nah bangun masjid teh engke aya bae nu kernak-kernik ngomong teu pararuguh di lembur teh. Ngabangun mushola kitu keneh. Encan kabadanan mah komo eta teh ulah didengikeun jelema hiji. Ulah saja salah satu alal qabil fasiqin lo hiji pake antepkeun. Antepkeun. Urang terus bae kejenyana ku galedeg geje. Artinya maknana engke makna pos ku galedeg kumaha alum. Engke diantepkeun lain. Urang-urang bae ngabangun jadi titah ku Allah ieu. Sakawasana samampuhna ke jelema nu nangtangan nu ngomong macam-macam teh deleukeun sebab hakikatna mah lain ka kiai berarti nyana anti ka Gusti Allah asal geus anti ka Gusti Allah nentang ka Gusti Allah tinggal dideleukeun bae tinggal dideleukeun ka ieu fala tasalal famil pati pakai berarti nyana tengah dukung kana siar-siar agama Allah antepkeun deleukeun saha nya tungtungna mah kararahe kabeh parah nyana pae nu ngabangun ge pae ieu ngan ke di akhirat da bakal kadeuleuh jeung ka tempat da ieu keur leuleupikanana belah dieuna nyeun pondok pesantren teh kadeuleuh bakal didukung bae tungtungna mah mitohana bae ngalawan itu ajak metana di jeung pondok mah di dieu bae ceng di dieu ye di dieu ye tanah abah umat raja ya teh atuh sarati anak abah anak abah sih anak abah di dieu tah geus ngariung diajak sakali dong teu ajak kami toha diusir begitu bae ngiran teh tolol ke budak didinya giliran kuari bae ai teu diajak ka paralang ngariung teu diajak sakali di tohana eta
Masya Allah, ngajang hilek. Ngajang hilek bae, ieu kunaon? Abah orang nanti diajak ngariung. Pada aya tadi lembur tami kok tadi diajak ngariung bae ngajang hilek. Tah eta kos itu Masya Allah, diberi berkat ya dipikeun berkat. Berikutnya teh aya abah tadi diajak diberi berkat bae dibalakeun ka imahna buang berkatnya mau tak los siap. Eta ngajang hilek na luar biasa. Diusir tung-tung. Jar ke pesantren mah lo kali gitu. Tah eta kayak mitoha bae kos itu. Masya Allah. Aya nu jeung kolot sorangan, jeung kolot sorangan. Dibiayan dipasantrenkeun ku kolotna, dipale-pale ku kolotna, dikawinkeun ku kolotna, dipernahkeun nyen pondok ku kolotna. Wari geus aya nu ngaji gitu ku santri aya lah 10 20 mah. Eta kolotna gajang hilek beter sepen ke anak parkir ieu mah santri geunang saha. Anu eta teh ka kawasan Allah mah kos itu kolot ada terus. Ya ini menyen pasantren mah ieu teu ngahormat saeutik doang sa eta kos itu. Ieu pagawean syiar agama Allah kos itu. Hese jasa ka endek maju teh. Tah konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Dan ulah ditolerir jelema-jelema fasik mantap urang bae coba ge make konsep ieu insyaallah nurutan konsep Kanjeng Nabi Musa alaihi langsung ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yes, dari tenang Musa fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Bener bae. Eta begitu Kanjeng Nabi Musa menang jawaban, diantep ku Kanjeng Nabi Musa, eta kaumna didinya tadi jurang ti. Kebingungan kasar kurang ka mana dek balik ye, caknya yuk urang baralik. Ayo urang balik Kanjeng Nabi Musa jeung Kanjeng Nabi Harumna, kemudian nya nama atuh cicing we duaan ngajauhan ti kaum eta. Berangkat ningali daerah Ardul Muqaddasah. Iya, kaum saya balik berangkat balik. Dia ya, berangkat mimiti madzhab pada maghrib. Kunaon subuh aya di dinya deui. Cek, pan urang aya di dia deui. Salah ya, ganti pemimpin sia. Kamana aya balik urang? Adi tuh karena kali itu di jalan kali itu kajian hukumnya. Ya, berangkat pas subuh. Maghrib aya di dinya deui. Kitu bae 40 tahun. Coba eta kakawasaan Gusti Allah mah endek nganyarungkeun jelema, endek ngabingungkeun jelema, endek ngitu ngabalingerkeun jelema. Eta kapan daerah anu biasa sabenerna mah. Ye, tadi balik mah. Sok urang mah berangkat ayo keterus tuturkeun. Sedengkeun jelema 600.000. 600.000 sita ya. Sita nya Alpin, berangkat ayo ya. Berangkat kabeh 600.000. Ai, ieu jalan nu bener mah. Oh, bener can ieu ka dieu ieu. Kunaon tuh berangkat itu maghrib aya didinya deui. Itu apa di dia? Iya sih gara-garana. Jadi itu teh sudah bengkok kakak tuh. Urang kakek saya. Ayo balik lagi. Iya bener mah. Ayo kakak saya siapa jadi pemimpin paling aduh. Asal berangkat isuk-isuk maghrib kan ada deui. Ayo orang pegang diri bae. Wah, eta 40 tahun, eta kikituan 40 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Nayalah yatihuna bil ardi maunya dirinya 40 tahun terus-terusan. Di mana berangkat isu-isu sore aya didinya di berangkat sore isuk-isuk aya didinya hatan korodo marah-marah secara ruas atuh pae mulai. Bisa tahun geus aya nu pae 1, 2, 3, 4 tangka 20 tahun para rae berdua tapi tetep nyana berusaha de keluar dirinya. Ulah pae berangkat balik maksudna ke kadinya deui ke pae aya. Teu berangkat ka dieu meureun balik teh ieu ka dieu brong ke ka ditu sore mah aya di dinya de nu pae deui. Ayo 600.000 teh ya hatan korodo kulo para rae kabehan illa man lam yablugil isrik kecuali jelema nu can nepi kana umur 20 tahun. Kan umur 20 tahun mah ke bawah kayak mah disalametkeun ku Gusti Allah teu mau. Nu maot mah ti 20 tahun ka luhur. Empat teh aki-aki mah pae ge.
20 tahun kehendak Gusti Allah can dimaotan jumlahna 600.000 600.000 entak wa mata Harun wa Musa fitti Kanjeng Nabi Musa sareng Kanjeng Nabi Harun maot didinya di jurang ti Kanjeng Nabi Musa maot didinya Kanjeng Nabi Harun ge maot didinya maka jurang ti rahmatan lahuma jadi rahmat ka Kanjeng Nabi Musa jeung Kanjeng Nabi Harun wa azaban liulaika jadi siksa pikeun kaum-kaum paralase kabeh didinya blek paralase kabeh 40 tahun bulak-balik jadi siksa ku Gusti Allah. Masya Allah ngantek Kanjeng Nabi Musa mengadua ka Gusti doana ayubnya minal ardil muqaddasah ramyatan bihajari Gusti abdi mah mun maot nyuwunkeun bae sabalangan bae ta kadinya tah ka Palestina sabalangan teh memehna lah deukeut berarti mentak diijabah ku Gusti Allah jadinya langsung Kanjeng Nabi Musa dipanggil dongeng dipanggil nandu sakumaha didongengkeun teh jol Kanjeng Nabi ekang malaikat Jibril alus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mananta ana Jibril. Naon Jibril gade. Hebat jasa Kanjeng Nabi mah ka Jibril teh tenang we. Iya instruksi ti Gusti Allah mal kubal deui kana mah. Oh masalah. Maot penting di dia deket ka ditu nya. Ardal Muqaddasah pamitan dileleyan ke foto ke ini saya kan didinya seminggu kemudian datang malaikat maut diutus ku Gusti Allah. Waalaikumsalam. Ananda ana Israil malaikat maut nan lagi tugas sekolah nabutna bom jaganya Allah mau ngapain gitu. Jangan malaikat maut kiamat jadi serius ya baik kalau mah tuh jangan itu mau apa itu anggap kain pak ciken malaikat maut ikulah bayi tugas tugas jangan dari itu mau makan itu laporkan nungerang Musa mal wakayam pak tidak malaikat maut aing gua yang berbeda lah itu aing dicarekan dengan Allah ya. Ya doa Kanjeng itu malah kalau Gusti sama Gusti ngaran Musa teh Nabi Gusti, Rasul Gusti diinstruksikan mau supaya embungan ya. Kudu kumaha tuh. Kula memberi kesalahan embungan. Kumaha Gusti? Ai embungan mah bejakeun bae. Ya, diberi umur panjang gitu. Endengkeun dampal leungeunna ka sapi. Tah eta bulu sapi anu karungkuk ku dampal leungeunna eta adalah umur panjang Musa. Bejakeun ka itu beda-beda umurna. Datang deui Waalaikumsalam. Nyambut nyawanya lain, nambahan. Oh nambahan. Diklapor ka Gusti Allah. Jamaan sakumaha cenah? Hayangna sakumaha? Mun tahun 2 tahun panjang. Cak Gusti Allah hayang panjang umur masalah. Dampal leungeun pendengkeun ka sapi ka nyeblek tah eta buru sapi anu karungkuk ku dampal leungeun anjeun eta umur maneh sakitu. Atuh loba meureun ribuan tahun. Heeh sakitu. Anu penting beak mah pae keneh wae. Jadi pae keneh. Pae keneh mah kuari bae. Pae kuari pae asal menang ridho Allah. Allah geus daun kan? Daun. Geus kuari bae. Bener ya geus ngamuk engke pan. Ngamuk bahaya. Benar Kanjeng Nabi mah malah ngamuk moal. Ini ridho aja ridho. Kan kamari hayang atuh mah hayang panjang umur bae heulanan pikiran. Kan ai panjangna ribuan tahun engke bakal pae-pae keneh bade kaon kirinya ngising didinya. Wes kuari bae. Kuari bae jadi saya hayang sarom ya minal adil muqaddasah. Sabalangan ka adil muqaddasah. Lihat dia cukup dia deket. Berbaring Kanjeng Nabi Musa langsung dicabut nyawa. Kanjeng Nabi Musa jadi ngomongnya nama kita cabut nyawa.
Nyeri, sudah nyeri, nggak tahu. Aduh, Masya Allah. Salah orang itu. Iya, kita pengelalaun. Ayo, lawan kecil. Salah lakon Kanjeng Nabi Musa kok gitu. Jadi tahu nggak? Masya Allah. Yang apa parah ya, Maya? Oh, cabut. Allah. Amanatnya nak. Kakaomna, Kanjeng Nabi, kami sejen-sejena kakaom, kayusa, dimana kuring maut, didinya kuring kubur. Hampir gitu Nabi, maksud Kanjeng Nabi urang. Dimana kuring maut, didinya kuring kubur. Tak mautna di bumi Siti Aisyah. Jadi kubur dan Kanjeng Nabi urang ge di tempat maut, didinya dikubur. Ieu Kanjeng Nabi Musa, didinya dikuburna. Di urusan biasa, urusan dikubur didinya. Nah, maka peti Kanjeng Nabi Musa, peti nolot sekitar bangsa 20 cm. Nah, lama 20 cm. Eta teh diurugan di zaman Kanjeng Nabi Musa na diurugan. Ngan ku Gusti Allah supaya kanyahoan. Eta taneuhna asal diurugan eueuh deui luhurna 20 cm dari kaki jalan. Ke diurugan deui ku masyarakat kieu teh kuburan Kanjeng Nabi Musa di zarahan biasa. Kemar seminggu 2 minggu eueuh deui dan tetep patina kadeulean bae. Teu bisa teh kadeulean sebab ieu jawara. Ya, supaya nyata kadeuleun tapi didongkel mah didongkel. Dek dikajerokeun teu bisa. Ini tutupan tanahna ninglai deh. Coba orang gali kuari mah dikanapkeun teu kadongkel doser potong bae. Datang ka kuari nya masa ieu jalan geus menuju Palestina. Ti disebutna ta eta didinya aya kuburanna sisi jalan. Jadi urang lamun darah di mobil bae kadeulean. Kuburan Kanjeng Nabi Musa teh sisi jalan. Eta nol kuari sekitar sakieu ta petina. Eta teh udah digali dikanapkeun teu bisa. Ditutupan bari ningrai deui. Jadi kuari kadeuleun bae ke lamun urang lamun kuat kepala kali itu ilu gitu kan. Darah kakangnya Nabi Musa. Kubur sisi jalan, di urang di mobil bae ke katingali. Set arah pasti belakatu katingali. Eta kuburan Kanjeng Nabi Musa. Gitulah makam Kanjeng Nabi Musa sampai ke ayeuna ge eta ditutupan ningrai deui digali kanap teu bisa doser geus dipindahkeun geus dikondisikeun kuburan Kanjeng Nabi Musa ulah di sisi jalan tetep bae teu bisa didinya bae datang ka kuat. Itulah kuburan Kanjeng Nabi Musa alaihi salam beres jelema nu 40 tahun didinya bulat-balik adinya bae pae. Kemudian Kanjeng Nabi Musa naon termasuk Kanjeng Nabi Harun mah belah seperti Kanjeng Nabi Musa sekitar 10 meter tadinya ta eta teh biasa Kanjeng Nabi Harun mah kahandap biasa teu nyingrai teh naon. Malah cak riwayat mah eta teh geus dipindahkeun ka dieu ka Yaman tapi teh riwayat mah henteu. Aya nu ngaku di Yaman kuburan Kanjeng Nabi Harun. Cek riwayat di Yaman dihijikeun Kanjeng Nabi Daud, Kanjeng Nabi Hud, Kanjeng Nabi Harun di Yaman aya perkuburan para nabi-nabi. Kita adalah di Yaman. Mentak orang Amerika sieun ka Yaman mah. Sebab pernah deteksi ku Amerika di Yaman teh loba di jero taneuh nu keur jalalikir. La ilaha illallah. Ieu di jero taneuh teh kikiran bae cak orang Amerika naon eta. La ilaha illallah. Sieun ya. Negara letik tapi dipakai kasius. Indonesia mah dipakai kahayang jasa ku Amerika. Nementak dicumbu Indonesia mah. Dicumbu ieu teh ieu nu didahar ku urang jeung nu dibawa ke Amerika hampir bagi dua bahkan leuwian nu dibawa ke Amerika. Ieu teh nu didahar ku bangsa Indonesia jeung nu dibawaan ka Amerika teh lobaan nu dibawaan ka ditu. Iri hate urang lamun nyaho mah. Kan bisa gitu atuh nu di luhurna babagi tah asal aman bae Masya Allah mantap makin jadi presiden makin nikmat luar nikmat Eta begitu sisi gigir lah gaji presiden mah sabaraha duit tapi di sisi gigirna luar biasa. Itulah kekayaan Indonesia dipakai ka bonggol jeung dipakai ka bita ku subur-suburna Indonesia. Urang lamun hayang nyaho ka jeroan Indonesia mun urang tek jadi menteri nyaho bakal horeng kieu Indonesia.
Ya ai jadi gubernur ge nyaho can berdaya, ai lain di lokasi nama tapi lamun di lokasi na sarua gubernur oge. Tapi yaman dipakai kasieun lantaran di jalah perkuburan para nabi, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di Indonesia kan tetap dipakai kasieun. Cieun di Indonesia kita ini dipakai kasieun teh Islam ortodoks, Islam salaf. Enggak kuari dimodernkeun supaya rapuh. Lain sistem modern anu salah sistem modern mah luar biasa hebatna pendidikan jadi maju cuman asal di sekolah itu berapuh dibeli ku duit asal dikahareukeunna dunia ieu sahabat. Kebeladina terus serangan anu luar biasa kahareup nama wallahu a'lam kumaha meureun si agama di Indonesia kuari keur ngeujeuna diacak-acak kieu acak itu pemenang salah nanya kuari ini keharap nama wallahu a'lam bakal kumaha meureun tah idinya wa nabi Yusuf badal arba'in sabada 40 tahun diangkat jadi nabi kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam angkat jadi nabi perintahkeun ku Gusti Allah supaya merangan kaum Jabarin anu jarang kun gede da ayeuna lalakonna kangjeng Nabi Yusuf berangkat jeung kaumna dua kabilah ya Yusuf bin Nun yang Kalib ya berangkat bebarengan jeung Israel Bani Israel anu patuh tadi merangan kaum Jabarin jadinya taktik perang anu luar biasa ternyata begitu di perangan teh bener tanaga sakitu jangkung gede dage eleh eta ku kangjeng Nabi Yusuf jeung kaumna we eta we jumpah hari teh lantaran serangan icak luar biasa perang sama griban lamun ieu eureun bahaya kan tuntas perang eta mata poe ku Gusti Allah mata poe ditutop heula ka malaikat stop eureun heula sajam ulah ka sore atau malaikat nu nyekelan mata poe geus kieu burak sajam ka Gusti Allah ngeun tuntas heula perang tuntas sajam eleh kaum Jabarin sakara geus berangkat geus diberangkatkeun deui. Jadi sejarahna seumur dunia ieu teu pernah panon poe di stop ku Gusti Allah kecuali keur waktu peperangan Nabi Musa ngalawan kaum Jabarin lantaran kandas waktu kurang tajam eta panon poe di stop tajam. Masya Allah asal lalagaan nyetep panon poe. Kira-kira eta saja mau kibat larusan susah akan hatta faragha min kita lihat sehingga selesai perang melawan kaum Jabarin. Masya Allah mendak diriwayatkan Imam Ahmad bin Musnad kana hadis inna syamsa lam tuhdas ala basharin. Aya hadis ku diriwayatkan ku Imam Ahmad bahasana kieu inna syamsa lam tuhdas ala basharin sanyana manusia teu pernah disengker, teu pernah ditahan terhadap manusia mana bae illa Musa kecuali pernah ditahan sajam pikeun kangjeng Nabi Musa layali sar ila Baitul Muqaddas dina peutingan berangkat menuju Baitul Muqaddas. Ya Allah ya Rabbi tinggal urang nyaritakeun watlu alaihim naba'abnai Adam bilang dongeng putra kangjeng Nabi Adam alaihi salam nungaran Habil nungaran Qabil kumaha engke dongeng minggu hareup insyaallah wallahu a'lam.